Mati kemana ya? Endang sayang emam tapi orang naon. Orang mana kasih endang, yuk ada makanan. Cunan. Kemana baru dah? Bokar rumahnya endang. An, itu ada sendangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuno endang lulus. Iya, endang ke mingguan emak, endang lapar. Aku punya makanan, ini buat Dede Ipong, ini buat Pusuk, ini buat endang. Iya, makasih ya. Muhun. Ininya kuahnya ini lah. Iya dong. Endang macam emang tisuk mingguan emak. Emak ngalah dulu. Sabar ya endang. Ini ada teman-teman. Dan kita main yuk. Yuk. Udah sore, Alhamdulillah ya menang suluh nak coba. Si endang candahar deh hanya ge sore kieu. Kalian heula ya. Bang, itu emak mana? Lurang kali itu heulanya ka emak bebeja. Mak, endang yang emak, endang buat emak di imah. Oh, endang nyusul. Oh, endang can emam ti isuk. Kan baru jadi endang dibere jajanan ku si Al. Oh, karunya teuing anak emak can emam. Itu orang buih heula nya. Ayo. Ayo tuh mak. Jajan mak. Jajan. Jajanan. Jajan naon endang ayo. Jajanan dang. Jadi. Endang. 2 hiji. Bagir ningan. Hiji. Rebohan waktu. Endang ade labuh endang na. Mak, yang pan ikan emam ti isuk mak. Udah heula nya emak rek nganggo heula nya. Cing endang nya. Aduh. Cing mah rek nganggo heula. Aduh.
ayah abah mah mau rekian dang teh imam teh ubean. Aduh, endang nasing sabarnya emak pas kieu kudu oge koreh-koreh cok endang. Amun aya abah mah endang teh moal kos kieu nyandang. Mak, Endang sing sabar, sing tabah. Moga-moga endang kareupna sing sukses, sing ageng rezekina nyandangnya. Endang ulah badernya sing sabar nyandangnya. Emak ge bingung kudu kumaha deui jalan kehidupan emak jeung endang teh nyandangnya. Ting emak keur ieu heula endang. endang can emam ti esok endang lapar banget al. Bentar al ambil nasi dulu. Dang, ini nasi dari Al. Makasihnya Al. Sama tuh ada si Al. Mau sangu. An nasi sama endang. Iya. Ya udah mam pakai ku endang maman tos bareng tos kenyang mamnya Tenang. sing sabar nyandangnya. Si Imas di ditu kumaha kabar nanya. Jadi inget ka si Imas boga dahareun teh. Biasana di ditu mun boga dahareun teh sok aya ngarumpul jeung si Imas. Cenah kira-kira aya eueuhnya di imah. Apakah sawah? Ah, urang tingali heula we ka imah. Cek. Oh, mana aya ka dieu Mas? Jeung sa ka dieuna? Sorangan tadi turun ditu. Lalaki maneh ka mana? Tubuh eta urang teh arek ngomongkeun eta masalah eta, Cek. Aya naon ye? Sok atuh urang ka dieu heula. Ya Mas, maneh ka dieu sebenarnya aya naon? Sabenerna mah Cek, uing teh bingung salaki. Oh, bingung kunaon? Heeh, salaki uing teh teu nyaho kunaon meureunana. Imas balik teh TV arareuweuh. Terus eta salon arareuweuh we barang-barang teh nu di imah teh. Eta duitna dikamanakeun emang ku salaki maneh Mas? Teu nyaho, da main we HP, Cek. Oh, Terus Imas naroskeun teh kalah salaki teh malahan disentak Imas teh.
Ya gitu mah atuh. Bingung rumah tangga gitu mah Mas mani. Disebutna awet rajit anu kitu mah. Teu nyaho ieu ce. Urang teh da jelema bodoh teu nyaho nanaon ce. Nyaho-nyaho geus arareuweuh di imah teh di kalarosong di jarwalan. Terus teh maneh jeung salaki maneh ka dieuna. Eta budak itu dititipkeun deui. Heeh, nya kumaha tuh dikanininakeun heula. Orang teh kudu kumaha rumah tangga teh ce. Urang teh minta saran ka Ece. Cok. Aing Mas. Ulah sampai papisah maneh teh. Karunya ka budak. Dadak kumaha ge sok pertahankeun wae heula. Sugan jeung sugan bisa robah sifat salaki maneh teh nya. Eta mah eta di Ece sok sing sabar lah intina mah. Ulah sampai gesan rumah tangga maneh jeung salaki maneh karunya ka budak. Kos Ece kos kieu budak hayang nanaon teh modal si endang tibang Ece jeung Ece we teu bisa nanaon deui tibang jeung jajan ge ngarambet tandur. Ce kumaha atuh? Ieu hate teh geus asa nyeri. Kos ieu wae rumah tangga teh. Ya kumaha atuh mah sing sabar nya sing karunya teu jadi budak. Ya heueuh karunya mah karunya ka budak mah, tapi kumaha? Sok ayeuna mah Imas istirahatkeun heula, tenangkeun diri nya. Sok mun istirahat heula ka jero. Teu atuh ce. Aing si Imas pujeuh aing sorangan piraku manehna arek sorangan. Heueuh aing mah karunya ka budak ulah kos aing nasibna kos si endang. Aing jajan ge moal koreh-koreh cok Gusti ya Allah. Mas ulah kos aingnya. Mendung arek hujan euy. Mas. Mas. Nya, Eta mun tos mandi tah bajuna aya urut Ece leutik da. heeh ce. Meni ngepas baju teh. Tong ngalamun wae atuh Mas. Tong jadi pikiran. Kayak jadi gering deh han. Ira rek balik isukan. Ah, urang mau balik ce. Oh, Ira balik ke budak kumaha? Pendai budak mah yang dinina atuh. Oh, nya geus ari kitu mah. Tah ngalamun wae nya gering dia han. Heeh. Ya. Siga duluna cek emak ge teh Mas teh cenah mah teh urang Karawang. Ya naon dua nya. Assalamualaikum, Cok.
Waalaikumsalam. Pak RT. Tengah tuh kalabat. Pak RT ka dia ya. Kalik. Iya, mangga tante. Cek, kumaha damang, Cek? Alhamdulillah. Duh. Tok calik heula Pak Iya, RT. Siap. Aduh. Cek. Ya, si Teteh adi di Karawang aya naon deui wae, Cek? Ieu, Cek. Eta teh hayang ameng ka dieu. Oh, Mohon Pak RT. da karena kamari ieu ka dieu nya teh nya. Heeh. Aya naon sih, Cek? Aya banjir deui apa kumaha, Cek? Eueuh banjir deui Pak RT. Oh, banjir deui. Kangen meureunnan ka dieu. Oh, Udah biasana amun di ditu teh luar poe sok bebarengan wae. oh, benernya. Eta budak teh di bawah teh. Oh, serangan deui wae ka dieu. Oh, iya. Cek, henteu ngarambe, Cek. Aduh. Ayeuna mah keur pakulian Pak RT. Eta bahaji henteu eta bahaji. Geus kabeh. Oh, geus kabeh. Tong teh anu di kulon iraha meureunnan ke cenah dibejan deui ku Abah Haji mun aya rambeteun. Oh, kamari teh ningali teh bahaji teh geur aya di itu keur empon cau da mah teh. Oh, da empon cauna lega deui sarua wae mah lagi. Bahaji teh atuh kamari Geus sabaraha poe eueuh ka dieu Abah Haji teh. sibuk kamari teh teu cau terus nempoan bata. Pabrik bata, Cek. Oh, aya pakulian eueuh nya. Nya teu nyaho nya kira mun ka dieu lah mun eta lamun amprok. Oh, mana eueuh jajan-jajan. Si Endang ya. Budak kemana aja budak? Arulin ka dari itu. Oh, ulin. Heeh. Arek langsung aja mah ka itu nya anu saya deui da soalna arek ten masalah raskin. Heeh, mohon Pak RT. Nya Cek. Bukan teh aya naon-naon kitu ka dieu teh ulin. Kangen ka dieu Oh. lucu teh. Ayo tuh. Teh. Ayo teh. Nya. Ya nuhun Pak RT nya. Iya, siap. Assalamualaikum. Salam. Ece rek nyokot suluh heula nya kamari teu kabawa kabeh. Heeh, Cek. Adewe di jalana. Nya cicing nyokot suluh heula nya. Aduh, ieu hujan behanan. Si Ece keur nyandak suluh kumaha nya meureunnan kahujanan. Jabat teu mawa payung behanan. Jadi ieu wae si Ece teh ah. Si Ece can datang mah urang nyangu heula we ah. Aduh, geuningan gas mah ge eueuhnya. Aduh, kumaha ieu teh? Jadi barari mungkin. Balik engkong. Lamun misalkeun teu balik, karunya si Ece, ngabebankeun si Ece. Bebelas dulu. Aduh, janganan kumaha ieu nya. Ari balik. Pusing harudet di imah teh. Ece kumaha si ieu teh ah. Aduh, bisa nyeret ini. Ya Allah, Ece. Apa kita bolong situ? Ngorolok deh anan. Namun boga salah kena meureun si Ece teh eta teh dibenerkeun meureunnan. Itu bang panaga awewe mah teh da seueuh teu bisa we si Ece oge naik-naik mah. Lamun aya salah kena mah meureunnan dibenerkeun eta teh enten teh. Coba eta ngekelakang nyeret teh tadi ah. Eta si Ece malah hujanan mawa suluh pihanan. Tuh kahujanan aing Mas.
orang hujanan itu mah. Teu mau payung poho. Minjem aku ke dapur. Duh, ini lalesan jalanna. Lalesan jalan Mas. Nah, orang hujan sih. Mana geus dahar acan? Kan, Itu teh boga beas Mas. tuh. Orang tuh jadi bingung. Orang balik ya. Balik. Kira balik nak. Nyamun ke ayeuna ge teh isikan atuh. Nah, hari kitu mah tuh sing eta di ditu ulah lamun wae ke amun maneh di ditu ke gering sing karunya ka budak. Ya mudah-mudahan kalau Dimasnya nya aya perubahan lah. Nu penting kan disabaran we heula. Ulah ieu urung gusuh hayang pisan sing karunya ka budak. Heeh. Kayaknya hampura Dimas dia jadi ngarepotkeun itu. Ya kumaha atuh. Nya Dimas oge rek ka sadeui lain ka euceum mah. Balikna. Imas teh dari tadi teh bingung jadi apa ka ucu tadi itu gitu kan. Yang kayak mau balik mah kok aing di ongkosan dah. Aya meureunna jeung ongkos-ongkos teuing mah. Endang entong jeung jajan si endang we teu. Imas mah aya ongkos mah.